Ya beki silingnya kue tinu bieu tina ti ucing make obat nyamuk. Oh atuh resep. Aduh. Resepna naon? Dikumpulkeun. Terus sia keur hees diuwelkeun kana sia. Males. Alah males urang euy. Bade ka sawarga kuring teh. Hah? Bade ka sawarga. Teuh. Sawarga. Emangna sia teh sok salat? Emangna aing salat kudu bebeja ka sia? Bener saya sok salat gitu. Dan sawarga mah keur jelema nu sok salat. Nu sok salat mah ka sawarga ka neraka. Anjir. Woi. Ieu jelema yang berbulat-belit ya. Agama anyar. Brutal. Ngabulak-balik akidah. Agama anyar bener. Sawarga teh pitempateun jelema nu sok salat. Neraka teh pitempateun jelema nu sok salat. Ajig teh. Teruskeun. Bejakeun sia. Ka Menteri Agama wae. Salatna nu kumaha gitu. Naon alesanana sia teh? Sok. Lamun si lain mawa lantang, sok dituna. Ai sok teh naon? Hecul tah. Sok di dinya mah dewe hecul salat. Sok ke salat nama diantep. Tah eta teh ka neraka. Teu ngarti. Teu ngarti. Baik. Sok salat teh cul salat. Tadi dewek mah sok salat teh cul salat. Anu penting sia mawa duit teu. Wah, kana materi kana Maksudna naon? Lupakan. Dek ka sawarga, ngaliwat ka dieu kudu mayar ka aing. olok. Ih, emangna ieu teh tanah si lain. Ieu teh daerah kakawasaan aing. Sanu ngaliwat ka dieu kudu mayar. Lamun teu mayar, modar. Wah, carana modal. Wah, teh apaleun. Ieu, anjing. Macam-macam gitu. Naon sia tua-tuanya? Homo sia teh. Lain kuring mah ngabejaan, bahaya di dinya. Bahaya naon? Di dinya ulah ngaheureuyan jelema ieu. Wah, jelema bahaya sangat. Nah, sangar ieu jelema teh. Ieu teh jelema teh keur nguliling neangan tanding. Anya cenah neangan lawan. Saumur hirupna canyahoun digetih sorangan. Kan. Gerapek pecahkan dagor tasirahna kulinggis. Kuat modar. Wah. Lamun hayang salamet kitu oge. Tapi kuring teu boga duit, tong aya alesan naon-naon. Eta alih. Kepercayaan.